Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangdei serengkang otoy sigarantang. Pas biasanya dina lagu pantun Sunda. Kemana baladna ibu? Baladna nu teu aya cenah Kang Erik nya. Cara cep jeung sapu tangan. Meuli cenol ka Bekasi. Susul lepet di kutangan ngejenol sagede poci. Padagur. Bambu runcing zaman kompeni. Mawa gunting kaci saga. Kajeng teuing nini nu penting sawahna lega. Bae mengharwa jadi lamun tiris kudu mani. Mun haredang kudu moyan. Anu gelis teka beli, anu begang ge lumayan. Daripada eueuh di Ciawi ka Bekasi. Meuli bubur di Cikalong. Awak abdi meuni seksi, ku batur disangka bencong. Caliweuran disangka bencong. Daripada ka Jakarta abdi mah geus boga randa, bongan nyai kurang mota. Servisna kurang. Jangan deui ya. Mawa cai kaci jerah. Bari balik mawa listrik. Lain nyai teu bisa mota, tapi barang akang leutik. Karasa mawa beunyer sagorobat. Erek teureun di Cidarendeng. Lamun bener hayang badak, seureutkeun wae kana odeng. Mareuh badak seureutkeun. Rek digawe kana borongan. Mawa angeun dina rantang. Mun awewe sok nongongan, hayang ngeun di udar kutang. Artinya berarti telepon nongongan hayang di udar kutang. Nancalana aya sulu. Kanana sok bau keleng. Ari hayang nama rusuh, ari geus nama ngulah ego. Aya udah rusuhnya. Ayo lalaki mah kitu udah nafsu badak. Mawa roda ka Pete Jaya. Keur begadang bau hanus. Abdi boga dua gaya, ajul gedang jeung gebrek limus. Gebrek limus teh kumaha? Oh ya kasur ge. Mota yang pati mah cokan pare. Dina dipan aya kue. Aya kusakti ari awewe bisa ngahirupan nu pae. Naon nu pae teh sakti awewe. Naik motor ka Karang Resi. Meuli bubur di Pataruman. Kang Otoy asal di Tasik, salamur jeung Indra Brugman. Bener kami di Tasik. Bener di Tasik Indra Brugman di salamur. Kan Cinarek meuli bubur. Ka Jakarta meuli kasur. Kang Erikna nuju udur, penyakitna nyeri bujur. Pengen teu hadir penyakitnya ting disunting naon eta sakitu oge cekapan di abdi anu sorangan. Hapunten ka para iwan bilih aya kalep